Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunia tepang deui sareng tata dan Nabi Harja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Memedi Kituradi karya Ki Wada anu dimuat dina majalah Gondewa nomor 11 tahun 1872. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Loba nu nyarita cenah lamun yang hareupan peuting teh alabatan zaman gerombolan. Eta meureun zaman gerombolan mah sagala rupa mamala jeung kacilakaan teh datang utara ti beurang. Nu ngagedor panto, nu maksa menta duit, anu ngaduruk imah, atawa anu maehan rahaya teh ti peuting bae. Tapi ayeuna dina kaayaan zaman anu aman, tingtreum jeung tentrem teh urang kampung Cibaliung mah sanajan geus eueuh gerombolan teu boleh ngarasa hariwang, teu boleh sieun, utamana dina yang hareupan peuting. Mun geus reup poek teh taraya perlu beulieun ka warung mah, sanajan hayang kacai cek paribasa teu bisa ditahan, teu boleh ngadedempes di imah. Malah kabeh dieunakeun mah loba anu sarolat magrib di imah sewang-sewangan. Sieun aya nu nangkep cenah. Mangkaning anu sok nangkep teh make boeh bodas lebah sirana ku kuncungan. Mayit memang wandana mah wanda mayit hirup, mayit bungkeulekan ngan lempangna cek nu geus kawenehan manggihan mah henteu napak cenah. Sanajan kitu, sanajan sukunah teu nincak taneuh, lumpatna mah tarik pisan, tumpak motor pangitannya. Biisah pamajikan Wasman kamari ieu anu kawenehan enjo teh. Harita teh bisa tas di sawah kaburitan, eukeur mah teu nyaho aya anu kitu, katurug-turug balik nyorangan. Lebah rungkun awi tonggoheun kuburan. Kabiisa aya anu nyalukan, cek ceuli manehna mah eces, anu ngagegero ngaranna teh Bisaodah, anu tadi isuk-isuk bareng ka sawah. Meureun kaburitan si Saodah teh, cek geurentes hate Biisah pamajikan tukang renten teh. Eukeur mah manehna ge keungeun katurug-turug aya anu menta didagoan, tur jalman hafal aduh ngerandeg we heula. Tapi nah anu menta didagoan teh henteu embol-embol. Ser getih panas asa nyeksek ka luhur. Bulu punduk Biisah nyengka asa ngandelan. Komo sanggeus nempo dapuran awi aya nu ngedeg-ngedeg mah teu sirikna kokompodan. Waktu Biisah nukang anecep teh kana pundukna aya barang anu nyecep tiis. Sidek cek Biisah mah leungeun manusa. Ngan atuh leungeun teh ku camewek-camewek teuing. Berbot we Biisah lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Hayang ngajerit, hayang menta tulung, tapi sumut asa rapet, lir aya anu ngonci. Kesang badag kesang lembut, jeung kesang meujeuhna meureun. Teu sirikna ngorolok, cibreg maseuhan awakna. Malah geus teu dirasa, Biisah ceurik sotet ti handap anu caina nyurulung, tapi ka jibreg sampingna ge. Lumpatna teu bisa kebat, da hareupeunana ujug-ujug aya anu ngabedega bodas. Leungeunna dipake ngahalangan Biisah. Lebah tarangna jiga aya cahaya, caang jiga mata ucing. Sanajan bari samar pola samar cabak, paneun Biisah bisa keneh nenjo yen mata anu megah teh tilu, tiluanana harerang, tiluanana jiga batu batre. Bakat ku sieun, rumpuyuk we Biisah ngarumpuyuk. Awakna leuleus daya tangan pangawasa, tapi aneh. Sanggeus kitu mah les we anu bodas-bodas teh ngaleungit. Ngan dina urutna tadi ngabedega, dadak sakala jadi bau menyan, bauna meleber angin-anginan. Ti memeh aya kajadian kitu, urang Cibaliung sok ngaronci, sok ngaharep-harep di imahna teh. Ti memeh Biisah aya anu megat, teu wanieun ngulamprang kaluar teh. Da ti memeh kajadian kitu ge beja mah geus nyebar. Majar Kituradi anu maot kaurugan basa ngalakeusik teh sok ngaririwaan. Cek sakaol eta mah lain memedi tapi ririwa cenah. Rek ririwa atawa memedi pikeun urang dinya henteu jadi pasoalan.
Nu yakin kitu radi teh hirup deui. Nu kabeneran salakin eueuh masok ngadon ngarendong di imah batur. Kitu deui anu borangan anak nataku. Memeh magrib teh sok ngahaja diringkin ngadon ngendong. Sahanteuna cenah ari rea batur mah moal sieun teuing. Tapi dah henteu kitu. Mungkin lila mah mungkin motah mayit kitu radi teh. Anu tadina nganukur megat handapeun dapuran awi sisi astana teh. Ayeuna masuk asup ka saban imah. Sok ngoprek, segala dicabak, segala dicoo. Masing panto dikunci atawa ditulakan ge asupna teh taraka nyahoan. Nyaho-nyaho geus lajag-lejeg bari tengah imah. Malah ka imah Mama Haji Makmur ge kungsi asup. Kek, nah andika teh bener kitu radi atawa lain. Cek Mama Haji bari undur-unduran. Pamajikanna mah geus ngabuleun maneh ku kasur. Ari anak-anak ting cerit sawareh nyerusup kana dada mamana. Sieun, sarieun, komo pembantu namah teu sirikna wer-wer ceurik di dapur teh. Kumaha tere kitu, da kitu radi anu maot kaurugan keusik teh hirup deui. Nembalan sia, turadi atawa lain sia teh, ha? Ririwat turadi anu datangna ka imah Mama Haji make pakaian sarua bodas, pakaian anu dipake waktu manehna diasupkeun kana liang kubur minggu tukang, ayeuna dipake deui. Ditanya teh kalah unggut-unggutan. Ari leungeunna kalah nyaho beungkeut lebah sirahna. Malah tali beungkeut lebah sukuna ge dicabakan. Lantaran anu ditanya kalah unggut-unggutan bari ngome tali boeh, Mama Haji gancang madep ngulon silaan dekak. Kerolang manehna nalar surat-surat suci Al-Qur'an bari tarangna kerung-kerung bae. Maksudna nandedakan agung, sangkan turadi dicaangkeun di alam kuburna, ditarima iman wal Islamna, katut menang ganjaran anu satimpal rejeng amal-amalanna waktu hirup. Parat babacaan, digle, anu make ku kuncung bodas teh lempang ngadeuketan Mama Haji. Mama Haji undur-unduran bari panonna mureleng. Barudak anu ngadedempes tingkot ceak. Sawareh lalumpatan ka kamar. Sanggeus nyabak punduk Mama Haji mah ngan les weh leungit teh kamendi. Sarua jeung anu dicaritakeun ku Bi Isah. Harita ge kitu. Sanggeus ngiles teh ditungtungan ku bau menyan anu meleber angin-anginan. Isukna Mama Haji nebungan Mama Lebe, malah ketua kampung ge disusulan. Mama Haji, Mang Lebe jeung tua kampung sapuk. Yen engke peuting kira-kira memeh magrib rek ngahajakeun nungguan kuburan kitu radi. Awahing ku panasaran. Beh dituna Mama Haji anu saumur nyuhun hulu karek harita nenjo mayit hirup deui teh hayang ngayakinkeun nya jeung henteuna kitu radi keluar terus mulayaban tina kuburanana. Henteu kedah nyadak pakarang Mama, cek tua kampung rinteup beungeut Mama Haji. Sareng henteu langkung sae upami engke bae dina malam Jumaah. Nyarita anak kitu teh terus ngiceupan Lebe. Nu dikiceupan Surti, pok we nembalan. Sumohon Mama asa kirang sae upami engke mah. Nakaos lain lalaki bae geuning, tembal Mama Haji. Dupi maksad Mama teh lain eta we siga-siga anu sieun. Tapi naha henteu langkung sae upami ngabujeng heula Bi-Isah istrina almarhum Mama. Nebungan heula pamajikanana maksud Lebe teh. Leres Mama, rek nanyakeun naon. Canteuna we bilih aya keterangan atanapi amanat kitu radi jenatna. Ku jalan kitu teh urang tangtos baris mendak keterangan-keterangan. Lebe mah. Tembal Mama Haji bari tetep dina pamadeganana, engke peuting kudu mangkat ka kuburan bari mawa Lebe jeung tua kampung. Asa teu kaarong manggih keterangan, sabab papan maotna teh henteu geuring heula. Upama amanat teh mah moal kaburu amanat. Sanu terang atuh Mama. Teang we atuh ku tua kampung jung. Kacida pisan atoh heunana titah neang bisa teh. Malah di satengahing jalan manehna geus boga rencana. Engke peuting samemeh Mama Haji neang manehna rek indit. Malah rek ti ayeuna keneh inditna teh. Atuh da sieun cenah. Keheulaan ari aing kudu ka kuburanna mah. Kope nyerenkeun ka dinya Mang Lebe. Kuring mah reka kota, kuriak dikerekem aing mah kacipta. Meureun engke teh pledug haseup, blegedeg we tina haseup teh ngajirim jadi turadi. Mama Haji onaman bisa babacaan ari aing nya moal kasaha meureun ngarekebna teh ari lain ka aing mah.
Tepati lila bisa geus kairingkeun. Nya Isah, saur Mama Haji. Kah, asal reuwas abdi mah ieu teh Mama, aya pikeun sae naon? Lain, kumaha atuh salaki urang teh baretona? Henteu kumaha Mama, malihan abdi anu kedah naros kitu teh. Margi abdi mah mending maot we, batan wirang pada ngomongkeun batur mah. Kaayaan ieu kampung janten harengheng teh apan gara-gara salaki abdi maot, anu jiga nempuhkeun ka abdi ka pamajikanana. Padahal abdi mah teu terang-terang. Jadi Isah ge nyaho nya, yen Turadi sok ngaririwaan. Kantenan Mama, malihan meh sabanungi ka ditu mah. Ya Allah. Mangga we ka Mama nyanggakeun abdi mah, pangjiadkeun pangnyampurnakeun. Kek nahan tekung si amanat, atawa nahan taya totonde samemeh Turadi kaurugan kesik teh. Kantenan we aya mah Mama. Tah, sora Mama Haji lebe jeung tua kampung meh bareng. Cik kumaha cenah? Kieu Mama, cek bisa bari ngasrod. Kinten-kinten pitilu dinten deui ka maot, akang teh kantos nyarios kieu. Kami mah moal poho saumur-umur kasiwasnan teh. Kajen paeh molotot mun aing can bisa maleskan nyerian mah. Kitu saurna teh Mama. Ke. Nya naon hubunganna jeung siwasnan teh? Ditanya kitu teh ngan hing we bisa ceurik jiga anu kanyerian. Lebe jeung tua kampung mah kalah silih pelong. Kawan tugas apaleun deui kana kalakuan siwasnan. Sakampung eta mah geus henteu bireuk deui. Bisa jadi Mama Haji mah teu nyahoeun ge lantaran manehna mah can pernah nginjem duit ka siwasnan. Sanajan beringing hak di selang nyusutan Cipanon, Isah nyaritakeun deui kumaha lalakon salakina. Bulan tukang teh Turadi nginjem duit, gedena 500.000. Lantaran teu bisa mayar, Turadi daek teu daek kudu ngalakeusik 500 kibikeun, bari teu dibere cai-cai acan. Upama Turadi henteu sanggup ngagantian ku keusik 500 kibik, dina tempo 2 poe, sakabeh barang-barangna baris disita. Da cek wasnan ge cenah, duit anu sakitu teh lamun digolangkeun mah bakal ngagedean. Tapi naha teu bet nyingsinan baturnya. Lain si wasnan we kadinya anu dikarekem teh. Cek Mama Haji sanggeus nyahoeun duduk perkarana. Disaprak Mama Haji amprok jeung di Isah mah, les we riwat Turadi teh eueuh, henteu kabejakeun deui. Da harita keneh ge Mama Haji teh indit sorangan ka kuburanana. Tapi buntutna teh kalah malih ka wasnan. Kari-kari ririwa Turadi eueuh, wasnan utah keusik nepi ka maotna. Cak baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Memedi Ki Turadi karya Ki Wadal anu dimuat dina majalah Gondewa nomor 11 tahun 1872. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Dana Miharja pamit, permios.